Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu tasi'a asyara ari pelajaran anu ka-18 eta an-nafirul amu seruan atawa ajakan perang anu umum. Hiji lamaroa samang-samang sanempo saha al-furusyu urang Paris intisorol muslimina kana menang pertulunganana muslimin wastila ahum jeung ngawasana itu muslimin ala mamalikihim kana kerajaanana itu muslimin jahazu nyiapkeun itu urang Paris al-juyusha kabala tentara listirdadima pikeun nyuprih ngabalikeun perkara fukida anu narima leungit itu min biladihim ti lembur atawa nagarana itu Paris. Dua walama balago jeung samang-samang sanepi dugi naon zalika itu berita nyiapkeun bala tentara Paris al musanna ka musanna kataba nyuratan itu musanna li Umar radhiyallahu anhu ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yastamidu nyuprih bantu itu musanna hu ka itu Sayyidina Umar. Tilu fanada teras ngagero saha Umarun Sayyidina Umar bil jihadi kana jihad fi sabilillahi di jalan Allah. Pajtama'a tuluy narima pakumpul indahu sandingan itu Sayyidina Umar saha jaisun bala tentara adaduhu anu ari bilanganana itu jais eta arba'atu alafin opat pirang-pirang ribu. Ikhtaro milih itu Sayyidina Umar likia datihi pikeun minpinan itu jais Sa'ad bin Abi Waqqas ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Opat pasaro tuluy berjalan Sa'adun Sa'ad bil jaisi serta bala tentara wa atba sareng nuturkeun hu ka itu Sa'ad saha Umarun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi jaisin akhara kalawat bala tentara anu sejen. 5 wa bainama sareng dina hiji waktu huwa ari itu Sa'ad fitoriki eta nuju aya di perjalanan balago dugi hu ka itu Sa'ad naon wafatul musanna berita wafatna Musanna bin Harisah min asari jirohihi tina sabab tapak tatuna itu Musanna pi waqatil jasri saniyati dina waktu perang jembatan anu kadua. Genep Fadoma teras ngumpulkeun saha Sa'adun Sa'ad jaisal Musanna ka bala tentara Musanna ma'a jaisihi dihijikeun sarta bala tentarana itu Sa'ad wasaro jeung berjalan itu Sa'ad hatta wasola sahingga dugi itu Sa'ad ilal qodisiyati ka Qodisiyah. Ad-darsul isruna ari pelajaran anu ka-20 eta Fathul Qodisiyati naklukeunana kota Qodisiyah. Hiji arsala ngutus saha Sa'adun Sa'ad rusulan ka utusan ila Malikil Fursi menuju ka Raja Paris liyad'uwa karena supaya ngajak itu rusul hu ka itu Malikil Fursi ilal islami kana asup agama Islam awil jizyati atawa mayar upeti. 2 pagodiba teras ambek saha al maliku raja wa amaro sareng marentah itu Malik ko idahu ka pinpinanana itu Paris Rustuma tegasna Rustum bikitalil muslimina kana merangan muslimin. Fasaro tuluy berjalan seharus berangkat seharus sumbun Rustum bijaisihi serta bala tentarana itu Rustum ila an wasola nepi kaya nepi itu Rustum ama majaisil muslimina ka hareupeun bala tentarana muslimin yahulu ngahalang bainahuma di antarana itu tentara Paris jeung tentara muslimin naon Nahrul Furati walungan Furat. 3 wakana sareng bukti ma Rustuma serta Rustum saha salasuna filan 30 tentara anu tumpak gajah
wa mi'atu wa isruna alafa muharobin jeung 120.000 tentara perang. 4 panasiba tuluy campuh naon alqitalu peperangan bainal fariqaini antara dua golongan. Wadolla jeung jadi salah sata ayamin eta kajadian dina 3 pirang-pirang poe. In hazama narima eleh fi nihayatiha dina panungtunganana itu kital saha al-fursu urang Paris. 5 wahamala jeung nyerang saha Hilal bin Alqamah Hilal bin Alqamah alal qaidi ka pimpinanana itu Paris. Rustuma tegasna Rustum. Faqatala tuluy maehan itu Hilal hu ka itu Rustum ala saririhi natepan dina ranjangna itu Rustum itu Hilal itu Rustum. Wanada jeung ngagero itu Hilal kotal tu Rustuma kana lapad kotal tu Rustuma. Kotal tu geus maehan kuring Rustuma ka Rustum warobil Ka'bati demi dat anu ngagaduhan Ka'bah. Genep pakabaro teras maca takbir saha al muslimuna muslimin wahalalu jeung tahalul itu muslimun. Wahadhihi sareng ari ieu kital eta adamu waqatin pang gede-gedena kajadian perang hadasa anu terjadi itu kital bainal muslimina antara muslimin wal fursi jeung tentara Paris. Kutila dibunuh minha fiha dina itu kital saha masyahiruhum pirang-pirang jalma anu masyhurna ti itu muslimin jeung Paris. Wahalaka jeung maot saha aksaru askarihim kalolobaan tentarana itu muslimin jeung Paris. Kotlan kalawan terbunuh wagorokon jeung titeuleum. Wazalika sareng ari itu kital eta sanata 14 minal hijrah terjadi dina taun ke-14 tina hijrah.